Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanes mung di jaman tarang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si kamileung. Dina dinten ayeuna teh bagian anu katilu 54na mudah-mudahan koyana ieu sada dongeng Sunda teh singa jantenkeun panglipur kalbu panggebaraman hiburan kaum mitra-mitra sadayana. Mitra auko kapunten pisannya. Ieu dongeng teh seueur kalepatanana. Tangtos nanti nyaman kanggo mitra-mitra sadayana anu ngadangukeunana. Seueur anu nyarios memang pabeulit. Memang ieu pabeulit dongeng teh. Tong bujeng-bujengkeun anu ngadangukeun bet abdi oge anu nyiptakeunana memang ngaraos ieu dongeng teh pabeulit. Tapi dalah dikumaha ieu dongeng teh memang parantos di tengah-tengah teh aku bade dieureunkeun secara tiba-tiba kitu nya. Mantak dipaksakeun we kumaha engke harituna gitu insyaallah ieu dongeng teh panginten ai anu resep mah tetep we manteng tapi anu resep mah kucegukan nya manggawe kantun di skip. Ieu dongeng teh teu nganggo tek, ieu dongeng teh henteu nganggo buku. Diwang-wang estuning ngarekam bari nyiptakeun. Hatur nuhun. Ilu jeung nganangkeun. Wak. Para mitra kaum dangu sadayana. Rombongan bangsa jin anu datang ka eta pitempatan ka sisi Jati Kemeling. Di perbatasan Jati Kemeling, di perbatasan bangsa jin. Ngeungkeuy ngalit ngabandalit, ngamat-ngemat nyatang pinang. Dipingpin ku hiji jalma anu jangkung badag, atanapi jin anu jangkung badag anu ngaranna Darondani. Sakabeh para warga anu disirep ku bangsa jin. Iwalti anu teu kasirep teh diah lopa. Jeung si kamileung anu tetep dina kaayaan sanajan ngagoler tapi inget korejat harita si kamileung anu ngarasa aya katu beresan harita si kamileung cengkat. Iya jigana aya nu datang dia euy. Mohon Kang, tapi moal kitu rombongan ama. Oh, meureunnan. Jika nama rombongan Prabu Jagatnata bawa ka dieu meureun bener. Jika urang tempuh pusatkeun di panempuh urang. Kamileung harita ngagunakeun ajianana pikeun ningali alam gaib, pikeun ningali makhluk-makhluk gaib. Barang harita si kamileung anu geus mukakeun ajianana. Brai katingali rombongan anu teuing sabaraha jumlahna gorombolan anu kacida pisan lobana. Nu ngakutan sakabeh bangsa manusia anu keur sarare tibra dipinah-pinahkeun ka hiji tempat. Sanggeus kitu eta pasukan teh memang dipimpin ku Darondani. Anu mana diah lopa apal kacida ka eta Darondani. Si kamileung jeung diah lopa salaki pamajikan anu neuteub seukeut kalebah datangna jalma-jalma anu sakitu lobana anu memang tangtunganna mah siga jalma tapi da tetela eta teh bangsa jin anu diparentahkeun ku Prabu Jagatnata pikeun ngabantu ka si kamileung anu keur ngabangun dina waktu harita. Diah lopa harita ngareret kana jadi salakina. Kang, tetela geuning bangsa jin itu geuning dipimpin ku Darondani. Oh, Ayo urang tanyakeun ka Darondani ah. Si kamileung anu leumpang harita blesat. Si kamileung ngeblesat harita dituturkeun ku jadi pamajikanana. Jorilat jeung. Kamileung anu nangtung macu harita di hareupeun Darondani anu teu nyaho ti mana datangna. Darondani nepi ka ngagebeg sapada harita. Gusti hapunten anu kasuhun. Isim abdi parantos ngaganggu kasalira Gusti Nyimas Ratu Diah Lopa oge ka Gusti kamileung. Maksudna ieu teh rek naon make jeung abring-abringan siga-siga meri ya. Ampun Gusti. Kaula diparentahkeun ku Gusti Prabu Jagatnata kanggo ngadamel istana
ngadamel nagara di ieu pitempatan. Sabab saur Gusti Prabu Jagatnata ieu tempat teh bakal jadi pusatna kota raja, pusatna kasaktian, pusatna pendidikan anu tangtu. Dina hiji waktos bakal aya nu mingpina salian ti salira Gusti. Jadi ieu tempat teh rek dijieun Bade dibangun istana nu kacida megahna tur mewah. istana. Istana Gusti. Terus bahan-bahanna Teu kenging ngemutan bangsa nu kitu. Sabab bangsa jin moal ngenal bangsa bahan. Kantun ngiceupkeun panon bakal ngajangelek naon anu bakal dibangunan. Tuh pasukan anu ribuan bakal siap ngabantos salira Gusti duaan. Hapunten anu kasuhun bilih kaganggu kagoncangnya manah isim abdi anu diparentahkeun bade ngawitan ngabangun eta anu barobok ngagaloler budak leutik aki-aki nini-nini jeung sanesna ku abdi parantos dipinahkeun. kira-kira ngebangun beres. Hoyongna iraha Ayo wing mah hayangna buru-buru kacida ulah nepi ka popoean. tong bujeng ning popoean sanajan dina detik ayeuna pisan oge tiasa janten. Namun naon? nya kitu teh ieu mah urang dibangun secara ngabarangkal dikawit dugi ka akhirna. Pokokna saatosna subuh ieu bangunan bakal nangtung kalawan megah. Urang ti sakitu bisa? Biasa Gusti. Hoyong jam sabaraha tengah wengi? Bisa lamun tengah peuting jam 12 peuting tepat ya bangunan kudu beres. Tiasa Gusti. Tapi moal tiasa sadayana. Nah, margi kabatas ku kamampuan bangsa jin anu bakal nyanak peralatan nu sakitu ageungna ti alam jin dialihkeun ka ieu nagara. Tapi lamun dugi ka enjing-enjing dugi ka saatosna subuh ieu istana bakal beres dugi ka tiasa dianggona. tapi eueuh masalah meureun nepi ka jam 12 peuting oge. Gusti saur jisim abdi oge tong bujeng-bujeng dugi ka jam 12 peuting sanajan ayeuna nyarios ayeuna ngiceup ayeuna hadir bangunan oge tiasa. Tapi nya kitu seueur kakiranganana kumaha lamun bangunanana reyon. Justru abdi diparentahkeun ku Gusti Prabu Jagatnata anu parantos dirancang disiapkeun dugi ka subuh teh supados ieu bangunan teh tiasa kokoh ribuan taun kokohna. Oh, nya tina naon atuh mun kitu mah hok laksanakeun we atuh ayeuna mah uing rek mawa budak uing pikeun nyingkahan heula. Bios Kang. Nyi Mas Dewi keningan. Biosku dialoga. Orang canak. Jeung atuh. Sumangga Gusti. Mangga bilih bade dimanoran ku Gusti oge bilih aya nu teu cocok mah kantun dicarioskeun ka jisim abdi. Engke para penggawa bakal
nyesuaikeun. Oh nya sok atulah bismillahirrahmanirrahim wa ina mah. Sakabeh bangsa jin para ponggawa di nagara aye siapkeun tanaga anjeun timimiti detik ayeuna nepi ka engke meletekna panon poe ti beulah wetan ieu nagara ieu istana kudu geus jadi. Satuju. Wow. Laksanakeun. Aduh nepikakeun ngabangun ku bangsa jin yeuh bener. Si kamileung harita nulak cangkeng neuteub seukeut kajauhna katingali cahaya nu pulang anting bulak balik nepi ka tingku hilap nakaranan bangsa jin anu ngakutan alat itu jeung ieuna anu memang jirimna geus teu katingali deui nu aya ti kurtiba haseup jeung sajabana anu nyelimuti eta pitempatan. Di waktu ka waktu ti jam ka jam lamun teh mah aya jamna dina waktu harita eta bangunan geus katingali ngecengkelengna ting borelakna eta bangunan katingali. Angin anu ngagelebug terus-terusan teureun-eureun eta angin anu disebabkeun nyaetana ku datangna bangsa jin anu pulang anting kaditu kadieu mawaan peralatan anu memang dibutuhkeun ku maranehanana. Tengah peuting eta bangunan imah geus rentul di mana-mana. Anu jumlahna tangtuna disesuaikeun jeung kaayaan di eta pitempatan sawareh memang aya nu dikosongkeun. Lantaran kalobaan ngebangun jalma anu memang leuwih ti 100 urang anu meunang mawa ti kampung Cipancur. Anu diduakeun anu pro kasih kamileung jeung anu henteu. Leuwih ti 100 warga anu milu kasih kamileung ti kampung Cipancur harita. Anu ayeuna memang keur ngararimpi we meureun lantaran disirep ulah aya nu hudang, ulah aya nu ngaganggu. Cahaya nu pulang anting ting belesat ting borelakna ting geredukna hawa udah non teh kaayaan nepi ka sorak eak-eakanan jeung euneur. Lamun teh mah aya nu ngadengekeun bangtak keung mantak hariwang we sabab sararea moal anu nyaho naon eta sorak nu eak-eakan. Ngaguruhna eta pitempatan saeutik-saeutik waktu anu nyerelek. Saeutik-saeutik bangunan oge geus mimiti katingali cangelekna istana munculna harita menara anu kacida pisan gagah tur sakta. Sedengkeun di sisi-sisi talaga eta talaga disebutna talaga Jati Kameling. Istanana oge anu bakal diaranan Jati Kameling dina waktu harita. Geus katingali kikisan batu hiasan-hiasan anu alus nakeranan. Taman-taman geus dijadiakeun di mana-mana. Bangsa jin anu teuing sabaraha jumlahna di nagara aye anu dikerahkeun ku Prabu Jagatnata pikeun ngabantu nu jadi anakna nyatana Diahlopa. Diahlopa nu diangkat jadi anak ku Prabu Jagatnata. Tur ayeuna dibantu pikeun nyiapkeun istana. Anu tangtuna moal ka pikiran ku pikir jelema istana nangtu ngacengleng dina kaayaan gagah ngalentereng. Si kamileung anu leuleumpangan kaditu kadieu sedengkeun Diahlopa manu ngagebrak we sare ngeukepan anu jadi anakna anu geus parawan nyaeta Nyimas Dewi Keningan. Si kamileung anu nangtung ngawaskeun anu keur digarawe. Bak hiji raja anu memang gagah sakti anu di nonte anu di semah ku anak buahna nyatana anak buah jin anu geus tangtu taluk sakabehanana nyatana kasih kamileung. Lain kur kitu si kamileung oge menang bantuan di patalukan jin anu lainna anu ngagabung ka eta pitempatan samalah aya nu wakca hayang jadi tentara di eta pitempatan. Alhasil waktu beresna subuh Diahlopa anu ngorejat hudang lantaran rek ngalaksanakeun salat subuh. Warga-warga ting Kuniang oge lantaran moncorongna cahaya di belah wetan ngudangkeun
maranehanana anu keur tara librasare anu dipirig ku sora manuk anu memang ting caruit ting hariwul di atapi tempatan. Barang sararea hudang kasup dia lopa harita anu geragiru wudu encan sadar dia lopa wudu manehanana henteu luak dieu sanggeus beres salat jeung keluargana. Dia lopa teu sirikna ceurik ningali bangunan anu herang-harang dina eta pitempatan. Istana jati kameling ari geus jadi. Dia lopa anu disampeurkeun ku si Kamileung anu sarua tos salat dina waktu harita. Ya Allah, Kang Kamileung, nah benar itu istana yang urang. Memang benar ya istana jang urang, jang keluarga urang, jang turunan urang. Tapi akang tadi menang ilapat deui wae. Maksud Akang? Akang menang ilapat aya jalma anu mirip jeung akang. Tur neneangan akang sorangan. Akang teu ngarti saha sabenerna eta anu neneangan akang teh. Eta impian teh datangna meni sering-sering teuing ka akang. Sakali mah wajar ku akang moal dipikiran tapi ku seringna datang menjadi kapikiran ku akang. Aduh. Kinten-kinten naon atuh? Aya pirapat naon? Akang oge can bisa mecahkeun ilapat naon. Akang teu bisa nyao ipat naon ieu anu datang ka akang teh. Tapi memang kitu kaayanana akang anu sering ngimpi papangi jeung eta jalma pamuda anu kacida pisan gagas saktina. Tapi anehna mirip jeung akang. Ta eta anu jadi mikiran akang teh lain sakali dua kali. Dia lopa nu ngahulang lantaran manehna ge teu kapikiran naon aya ilapat nu model kitu. Si Kamileung anu kasebutna ahli dina sagala rupana bisa nyaho ka hareupna tapi weleh dina waktu harita si Kamileung teu bisa muka naon ilapat naon anu kajadian nu katarima ku dirina. Para warga anu bingung tur belengong anu kakara hudang sare ngagisik panon teu eureun-eureun sabab di kajauhan geus katingali rampakna bangunan anu kacida hurung herangna. Aya hiji menara anu kacida pisan jadi perhatianana. Eta menara teh lir ibarat dibalut ku inten jeung berlian meni emas poborelakan nu kasorot ku sanon poe. Warga init ka ditu, wah init ka dieu. Bengong anu kacida pisan bengongna, kaget anu kacida pisan kagetna dina waktu harita. Si Kamileung anu nyampeurkeun ka warga sabab nyaho si Kamileung eta warga pasti aneh jeung bingung. Anu kapaksa si Kamileung kudu mere nyaho naon anu geus kajadian. Anu antukna si Kamileung harita ngumpulkeun palawarga di hareupeun istana. Anu mana istana teh encan aya nanaonan, encan aya jelmaan, encan aya ponggawa, encan aya tentara. Masih kene kosong molongpong bet si Kamileung hungkul oge encan pernah asup ka eta nagara. Ka eta istana maksudna. Nah istana terek dijadikeun imah atawa rek dijadikeun naon, tapi lamun dijadikeun imah kunaon gede dikeun gede teuing. Kunaon loba rohanganana, kunaon loba taman-tamana, kunaon aya taman kaputren jeung sagalana. Si Kamileung dina waktu harita nu ngumpulkeun sakabeh masyarakat, warga anu asalna ti kampung Cipancur anu milu ka dinya. Anu kurang leuwih meureunan kurang ti 200 urang, leuwih ti 100 urang eta jalma teh. Kolot budak dikumpulkeun ku si Kamileung. Sararea jiga anu bisu, sararea jiga anu beunang ku tenun. Tinggeuleung laleumpang bararingung. Naon anu kajadian tadi peuting sahingga di hareupeun manehanana ayeuna ngajangelek hiji istana anu teu kanyahoan irah dijeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak miwah ibu-ibu sadayana anu kempel di ieu acara di ieu kempelan. Uwing. Oh, uwing, ieu mah uwing. Aya naon Jang Kamileung? Ke punten Jang Kamileung.
kudu kumaha uing ngomong nanya uing teu bisa ngomong sebenarnya mah. Si Kamileung anu ngareret harita Kabah Eot anu keur nangtung jeung Mang Dana anu sarua bengongna we. Bah Eot oge sanajan gagah sakti tapi ningali kawas kieu mah tetep we bengong komo di Mang Dana. Tapi si Kamileung harita pok ngomong deui. Para warga sakabeh kabeh tangtu pasti bingungnya. Bingung mohon ieu teh. Aya naon salerosna ijang Kamileung ieu kunaon aya imah anu ting borela kawas istana kieu. Ieu teh sabenerna memang istana. Ke nah dibuat di jeuna iraha ieu teh nah ti kamari pan teu aya ayeuna jadi aya saha nu gaduh sihir di dieu nya. Ieu teh lain ku sihir. Uing rek waca uing teh dipangbangunkeun ku bangsa jin anu ti nagara Aye. Ti bangsa jin. Ti bangsa jin. Bangunan ieu memang disadiakeun kabeh keur urang. Kabeh urang teh di dieu bakal ngahiji pindah bubuara di daerah ieu anu ngaranna ieu teh nyaetana Kampung Jati Kameling. Kampung Jati Kameling? Nya Jati Kameling ieu teh. Aduh Gusti. Nah, mani enak-enak teuing ieu istana. Ke ari ieu bumi nu ngareng-reng ieu teh kanggo saha? Anu tangtuna ieu imah teh jang para warga sakabeh nya anu kuing nu milu kawing ka dieu pasti bakal kabagian ieu imah. Kanggo abdi? Nya. Kanggo bapak-bapak sakabehanana we ieu mah. Sok milih anu mana sok bebas ek milih nu mana nu belah ditu nu belah dieu kumaha ta ingetna we. Pokona mah sak keluarga hiji we geus. Nu leres ieu teh. Benar pokona mah. Para warga sakabeh antusias bari ngaharuleung bari bingung oge. Ting rarereting carileung jeung palabaturna. Tapi sanggeus dihucuhkeun ku Bah Eot, ku Mang Dana anu memang geus boga jatah sarua Mang Dana oge. Sanajan anakna harita kasebutkeun anu boga istana tapi Mang Dana oge nyokot we imah dembung lamun kudu cicing di istana mah saha manehna kitu pikirna. Mang Dana jeung Bah Eot oge kabagian imah harita. Sanajan si Kamileung anu nyebutkeun Mang Dana mah kudu di istana we. Ja kitu Bah Eot oge kudu di istana tapi tetep Mang Dana nyebutkeun hayang boga pangbalikan anu hartina Mang Dana teh kudu boga imah deui wae. Anu antukna si Kamileung oge ngabaekeun lantaran imah teh memang loba leuwih ti kapasitas bangunan anu disadiakeun. Antukna urang dinya anu sebutkeun Jati Kameling. Anu geus ngabogaan imah sakeluarga hiji. Karasa genah, karasa nikmat, karasa genah naon teh ngaranna teh nyaman. Sabab imah anu anyar, potongan anu alus, oge imah teh memang gedong dina waktu harita. Sabab ayana di tengah kota kasebutna sanajan di hareupeunana aya talaga anu ngaranna talaga Jati Kameling. Kabeh sanggeus aya di jero imah ngarasa bingung. Manehna ka hareupna bakal kumaha imah geus ngajengleng itu jeung ngajengleng sagala rupana. Eta imah anu dibangun ku jin kacida pisan mararewahna kabehanana. Anu tangtuna bangsa jin nyieun imah teh lain sagawayah imah tangtuna. Batu pondasi nage anu memang bararadag we teuing tembokna tina naon ngan anu jelas eta imah teh endah nekeranan beda jeung batur-batur anu lainna. Ti waktu ka waktu warga nu aya di dinya milih perkebunan. Di poe ka poe jalma urang dinya nu tangtuna kudu meunang dahareun kudu meunang itu jeung ieuna. Anu tukang nguseup saban poe nguseup we di Jati Kameling teuing laukna ti mana ngan anu jelas laukna loba. Jalma-jalma urang dinya anu teu baroga duit lantaran kakara cicing di tempat eta anu ayeuna dijadikeun kampung. Teu boga duit, teu boga itu, teu boga ieu. Iwalti manehna tatanen, melak cabe, melak itu, melak ieuna. Sakabeh jalma urang dinya si Kamileung kaasup anu milu tatanen.
Si Kamileung anu merenahkeun para warga jeung itu jeung ieuna. Nu saterusna si Kamileung dina hiji peuting babadamian jeung nu jadi bapak jeung itu jeung ieuna. Lantaran manehanana tetela. Lamun kurdahar mah seubeuh. Tapi jelas si Kamileung jeung sajabana jeung sakabehna kudu boga penghasilan anu mangrupakeun duit. Kumaha carana nyiptakeun duit? Si Kamileung dina waktu harita ngahulang miraga meneng. Anu jadi pamimpin sararea dia tapi tempatan kabeh ngacu kasih Kamileung. Si Kamileung anu mikir kaditu kadieu. Hayang boga penghasilan, masyarakatna hayang bisa jual beli. Pok si Kamileung harita ngomong ka Mang Dana kanu jadi bapana. Pak, kumaha Kamileung? Ieu teh urang teh cicing di jero istana anu mewah tur megah. Asal dina pangimpian sabenerna mah. Tapi manya urang teh cicing di istana teh boga duit saperak-perak acan pan aneh jeung bingung. Nya. Tapi kumaha carana urang kudu boga duit? Urang lamun hayang boga duit ngarasa bingung puguh ge. Sabab hiji nagara tangtuna urang kudu boga duit Pak. Sedangkeun modal duit teh urang teh bingung kudu kunaon nyieun duit. Nah payunan teu. Jang, ayeuna mah kieu euy, ceuk dewek mah Kamileung. Memang di hiji karajaan teh kudu boga nu ngaranna duit. Alat paragi balanja. Kumaha lamun ayeuna nyiptakeun duit we tina emas atawa perak atawa perunggu. Emas dihargakeun sakieu, sedengkeun perunggu dihargakeun sakieu. Sakumaha ilaharna duit-duit anu pernah kakeupel ku urang? Maksudna kumaha ayeuna lamun emasna ti mana? Apanan Ujang boga balad bangsa jin ye. Ujang benta bantuan, ilaing minta bantuan euy ka bangsa jin. Tanyakeun ka guru ilaing kumaha carana. Si Kamileung harita kerung. Kumaha nya carana? Dewek ayeuna kur sakadar jadi sesepuh, sedengkeun ilaing ayeuna nu bakal ngalaksanakeun Kamileung. Anggap ilaing ayeuna saurang raja. Raja anu kudu bisa mikir jang rahayatna tangtuna. Raja? Sabab ilaing teh geus jelas-jelas cicing di tempat istana. Istana teh lain jang rahayat jalata tapi jelas jang hiji raja. Raja dina sagala raja. Ilaing ayeuna kudu bisa nyieun nyiptakeun dina sagala rupa. Ekonomi di urang ayeuna anu ukur ditanggul tina masalah pertanian. Ayeuna loba ngabegreg dahareun itu jeung ieuna. Anu tangtuna can nyaho kudu ka mana ngaluarkeun barang-barang nu sakitu lobana piraku ari ekonomi geus numpuk misalkeun cabe, bawang sagala palawija ek dihakan kabeh kan moal mungkin meureun. Ayeuna lamun ngajual ka batur tangtu bakal nu hasilna misalkeun ngajual ka daerah-daerah tawa ka karajaan nu lainna. Justru duitna bakal duit itu tetep urang teu boga duit. Urang ayeuna kudu nyieun duit pikeun warga satempat rahayat urang. Eta duit kudu digolangkeun. Modal pikeun jual beli, modal pikeun tukeur tamah jeung sajabana kahirupan rahayat di tempatan. Kapanan rakyat nage kur 100 orang leuwih atuh da.
ayeuna memang sakitu 10 tahun nu bakal datang mah rahayat pasti bakal ngarebu boa-boa lain kur 100 tahun anu teh lain kur 10 tahun nu bakal datang isu pagetoge bakal aya rahayat anu lain atur namahan jiga nama ngan ayeuna nu kudu dipikirkeun ku urang teh masalah ngaluarkeun barang-barang urang anu memang nararumpuk di gudang-gudangna di waktu ka waktu saban panen eueuh hiji barang oge nu kajual eueuh hiji barang anu jadi duit. Ayeuna urang kudu nyieun gebragan-gebragan kumaha carana supaya tempat urang teh memang lain kur sakadara palawija beas pare jeung sajabana anu katarima tapi urang oge jelas ekonomi teh mangrupakeun duit anu jadi kepentingan anak. Aduh Uing rada bingung ye euy. Nya jang ayeuna kapalang tanggung ayeuna ujang maneh kamileung geus aya di jero istana jeung keluarga anu tangtuna sacara teu langsung maneh teh jadi raja kajenting rahayat kur 100 urang. Oh tapi raja teh panan meureun kudu aya anggotana kunaon teh kudu aya ponggawana papatihna jeung sajabana sedengkeun papatih ti karajaan teh jelas kudu jadi papatih anu hebat manya ponggawa kur mawa pacul disentak di bolototan murungkut pan teu kitu meureunan Encan ti poe ka poe pasti bakal ieu nagara teh bakal aya anu ngambeu ieu nagara teh bakal kanyahoan ku nagara-nagara anu lainna sabab ieu urang teh nyieun nagara teh waktu anu kakara sababaraha bulan aya di ieu tempat teh wajar lamun ayeuna urang kudu nyiptakeun sagala rupa kaperluan kudu nyiptakeun anu memang encan aya. Tah eta urang teh nyiptakeun can aya teh naon? Ayeuna kieu jang. Saha anu bisa diantara urang nu nyieun biasa bedog, tumak jeung sajabana. Jieunkeun tumak jeung bedog sajabana. Jang naon? Har. Hiji waktu bakal dijieun ponggawa, hiji waktu bakal diayakeun tentara. Apan eta tentara teh meureun kudu make perkakas. Kudu make pakarang. Tentara teh meureunan jeung prajurit di karajaan. Kudu boga tur samakta ku pakarangna. Ti ayeuna jieun. Da moal rugi. Ah bahana ieu di mana urang nyiptakeun bahan ieu yeuh. Sagala ayeuna lantaran istana geus dibangun. Saha nu ngabangunna? Bangsa jin. Ulah tanggung. Sakalian eusian jeung sagala rupana jang. Eta masalan bapa. Ulah kur nyieun istana hungkul tapi kudu dieusian jeung alat-alat anu pikeun ngeusian istanana. Kitu nya. Nya. Ieu istana kasih bakal nu pamanggih bapa jigana ieu istana teh anu disebut istana naon itu ngaranna atuh. Ah geus we urang di aranan Jati Kameling we ieu mah da urang teh samemehna oge ieu teh ngaranna Jati Kameling. Nya urang di aranan we istana Jati Kameling. Istana Jati Kameling. Kumaha, Bah? Ai ceuk abah mah memang halus. Halus ieu istana Jati Kameling. Situna situ Jati Kameling. Ya talaga gitu talaga Jati Kameling. Ayeuna mah geus we kitu. Kagok ieu istana dijieun ku para jin, menta bantuan deui ka para jin. Abah yakin para jin bakal antusias. Oh atuh lamun kitu malah engke uing ek ngadatangan ka bangsa jin ek Minang Siraya. Sagala bantuan-bantuan kagok ek ti bangsa jin we geus. Oh lain istilahna percaya ke bangsa jin da uing mah lain eleh ku bangsa jin da uing meunang jeung bangsa jin. Da kagok meunang geus we sakalian dipentas sagala rupana ku uing.
Ai menta mah tetep ka Allah urang mah. Nya kalau da ieu mah bangsa jin ge lain ngered ka urang, justru urang anu ngered ke bangsa jin. Menta bantuan sabab bangsa jin nu pernah dielehkeun ku urang kapan patalukan urang, lain urang nu ditalukeun ku bangsa jin. Si Kamileung dina babadamianana harita anu boga tekad si Kamileung arek ngerahkeun deui bangsa jin pikeun ngabangun sakalian ieu istana ulah kur dituna semet istanana hungkul. Tapi mereka bangun jeung segala-gala rupana, alat peralatan segala rupana anu memang supaya ieu istana teh bakal jadi istana gede. Supaya ieu istana teh sakalian jadi kerajaan anu memang diciptakeun ku bangsa jin anu dicicingan memang ku si Kamileung. Parentah ti raja jin nyaetana Prabu Jagatnata anu sabenerna mah lain bangsa jin tapi bangsa manusia anu memang ngawasa di bangsa jin. Di waktu ka waktu kaayaan istana Jati Kameling memang bener sakumanu diomongkeun ku bapana si Kamileung. Loba jalma anu ngarasa heran, loba jalma anu ngarasa bingung. Ujang elekna istana nu aya di hareupeun situ kabeh ngarasa bingung, kabeh ngarasa hook. Ti poe ka poe, ti waktu ka waktu. Rahayat jeung warga anu lainna anu ningali kaayaan eta istana anu ngarasa penasaran. Pimiti jalma ngenal ka eta istana. Dina hiji waktu 3 urang jalma anu datang ka eta pitempatan. Kabeh ngarasa heran, kabeh ngarasa bingung. Sabab manehna kakara datang ka eta pitempatan ti daerah anu jauh tangtuna. Pas ningali kaayaan di eta pitempatan endah nakeranan. Hurung herang istanana imahna para rageus tur ngajalangleng. Rahayatna katingali subur nakeranan. Ngan anu jadi pertanyaan teh, eueuh warung hiji-hiji acan di eta pitempatan. Eta jalma anu tiluan harita pok ngomong ka babaturanana. Ke. Kula ngarasa aneh di ieu pitempatan. Nah ieu teh istana manusia atawa istana bangsa jin. Tapi lamun istana bangsa jin piraku negara kawas kieu, tapi lamun istana manusia kula ngarasa heran. Nah kuring kula geus kukuringan tiluan di dieu. Make jeung eueuh warung di mana hayang nyatu ieu. Nu memang puguge. Kita tadi luak liuk teh neangan dahareun mana eueuh warung hiji-hiji acan. Memang orang dia kadaharan naon cenah. Moal kitu kadaharan daging jelema mah ieu. Teu ngarti. Di mana ieu jalma nyieun warungna? Di mana warungna, di mana pasarna? Nah tara marasa kitu ieu jelema teh. Anehnya. Cik kurang tanyakeun atuh sugan aya jelema nu lampreng. Da katingali da maloba jelema tuh digunukan belah ditu tadi teh katingali keur ngarariung. Nah atuh ieu teh daerah naon ngaranna make jeung aya istana sagala rupana bika ngajengreng jeung saha rajana deui. Ayo urang tanyakeun atuh. Gidig eta nu tiluan hari tengah gidig. Nyampeurkeun ka jalema awewe lalaki anu keur ngariung di eta pitempatan. Sampurasun. Rampes ujang, bangga. Aya pikir saeunaon dupi? Punten bade tumaros ieu teh. Nah di dieu teh aya warung ngatana teu aya ieu teh. Aduh di dieu mah teu aya warung. Teu aya warung di dieu mah. Ke. Ari ieu teh istana atanapi ieu teh istana. Kerajaan naon atuh ieu teh namina? Kerajaan. Kerajaan nama kerajaan Jati Kameling. Kerajaan Jati Kameling. Dupi nu janten rajana saha? Sararea ting carileung da bingung saha nu jadi rajana atuh. Nu janten rajana mah
Gusti Kamileung. Nu tiluan silih reret harita. Punten Pak piraku aya nami Raja Gusti Kamileung ieu teh asa atuh sakurang-kurangna raja mah anu rada aheng atuh namina. Da memang kitu kaayaanana. Istrina anu sebat ratu teh nyaeta na Nyimas Diahlopa. Tah pami eta mah rada seneng. Teras putrana anu geulis rancunit namina nyaetana Nyimas Dewi Keningan. Nyimas Dewi Keningan Tiluanana harita ting harulang. Asa ararane. ke tapi abdi tadi di dieu ngadaku salami-lami eta gerbang kerajaan teu aya nu muka hiji oge. Nah aya prajuritan atanapi teu aya. Ieu teh kerajaan enggal. Memang teu acan aya naon-naonan. Teu acan aya prajurit, teu acan aya naonna. Ari dupi ujang teh ti mana atuh ieu teh? Abdi mah terus nuju ngalalana ti tebihna ieu teh. Ke abdi teh ngarasa bingung. Kunaon di dieu geuning teu aya warung sareng pasar sareng itu sareng ieuna. Sararea ting carileung manehna oge teu ngarti kunaon di dieu pasar. Manehna we rahayatna di dinya. Masyarakatna cukup dahar kulub-kuluban jeung sajabana taraya bumbu-bumbu naonan. Sabab can aya pabrikna, can aya itu jeung ieu na tangtuna. Lamun hayang nyieun uyah tangtuna jauh ka sisi laut. Nya kitu jang, namina kerajaan enggal. Enggal dibangun sagalana enggal, can aya pabrik bumbu, pabrik itu, pabrik ieu na. Bujang-bujang kitu artos oge di dieu mah memang teu aya. Nu matak Gusti Raja teh di dieu teh hoyong ngadamel artos tapi artos naon cenah. Nu tiluan ting carileung deui wae ngarasa kaanehan deui wae. Kunaon jelema ieu teu baroga duit can pikirna. Keke kula jadi karasa aneh ieu. Aya kerajaan tapi eueuh duitna. Tapi ari ngabangun istana ku bisa. Sararea ngabetem. Piraku kudu dibejakeun ditek-tek bengek mabayan kerajaan eta teh dijieun ku bangsa jin. Kan mah mungkin. Nya eta mah kerjasama sadayana we masyarakat. Kerjasama sadayana sumuhun. Margi masyarakat di dieu teh mangrepakeun masyarakat alihan. Anu kawitna memang di daerah anu tebih nakeranan ti ieu pitempatan teh. Tah kuring teh memang ngahaja bubuara dieu pitempatan dugi ka ngadamel istana jeung sagala rupina di dieu. Ngan teu acan aya naon-naonan nya kumaha deui atuh. Nu penting mah kami di dieu sadayana sararehat we. Jauh tina panyakit, jauh tina kalaparan, da sabab kami di dieu memang sadayana oge tatanen. Dengan sangu iwalti nguseup kawalungan atanapi ka situ nu dipayuneun. Oh jadi kitu. Kula lamun hayang papanggih jeung rajaan jeung bisa tangtos tiasa ya kumaha carana panan istanana geuning dikunci sigana digembok. Nya antosan we kaluarna dangke ge bakal kaluar. Lamun teu murang kalihna nyaetana Nyimas Dewi Keningan tangtos istrina pamihin teu istrina nya tangtosna oge nyaetana Raja Kamileung. Iya jadi Raja Kamileung rada puyeng. Nah puyeng yang ngarasa aneh we aya raja penamina Raja Kamileung. Har memangna raja kedah naon namina? Ya atuh santeuna we raja mah kudu rada agem sorana oge itu. Kadua-duana tangtunganan oge kudu mentereng gagah. Katilu-tiluna kudu boga kasakten anu hebat raja jadi raja mah.
atuh nu saterusna meureunnan ari jadi raja mah nya tangtuna ngaranna oge nya ulah kamileung teuing atuh ibaratna Gusti Prabu Rangga Dewi Pangga eta raja pantes Gusti Prabu banyak ned teu pantes ned mah nya eta mah panginten kaos kahoyongna kitu teu langkung bade diarana naon-naon oge ngan anu pasti raja ti ieu pitempatan teh ti ieu istana teh namina kamileung bisa disebat oge nya Gusti Prabu Jati Kameling oge tiasa atuh tah cocok lamun Gusti Prabu Jati Kameling mah tah tuh raja kamileung kan bingung sararea ge nya kamileung Sampurasun rampes itu nu namina kamileung teh da ceuk si Mamang hari tengah rewos aya naon ieu teh make jeung ngomongkeun uing sagala rupa punten sun nepangkeun abdi teh jalmi tiluan ieu teh nuju ngalalana nah leres salira anu namina Gusti Prabu Kamileung uing mah sabenerna naon atuh disebutannya aduh bingung uing teh dateng aku uing teh raja mah punten cun ieu teh karajaan naon namina saleresna ieu teh ari tempatna teh ngaran asalna ieu teh deh nyaetana Situ Jati Kameling. Ya Situ Jati Kameling teh di jeunan istana ngaranna ge Istana Kameling. Tah ari nu disebut rajana saha sabab ieu teh bogana uing nya tangtuna uing beureunan. Nah tapi da uing mah lain raja mah nya raja anggotana teh eueuh ponggawa, raja teh pada ku eueuh patih. Utiluan ting carileung. Punten, Gun. Nah leres, ieu teh bade didamel karajaan. Nya antaran bener jeung henteu uing teh sabanana keur bingung mang euy. Naon anu janten kabingung teh? Nya jelas loba lah. Punten atuh nepangkeun. Abdi wasta mah Maktapura. Ieu rerencangan namina Jabang Aruna. Oge ieu namina Ki Bajul Pataru. Aduh ngaranna mah ni alus-alus kieu euy. Jiga nama ieu mah ahli-ahli bela diri, ahli-ahli silat meureunan. Biasa, Gun. Abdi mah jalmi biasa anu nuju ngalalana milarian tempat. Maksudna milarian tempat teh? Abdi memang hiji jalma anu nuju ngalalana ieu tiluan teh. Anu kasebat kausir. Jalmi usiran. Margi abdi tiluan teh teu sapendapat, teu sapagodos kana naon kahoyong anu janten raja. Raja? Sumuhun Sun. Punten. Salira teh anu nami tadi teh nami teh Kamileung pan. Memang bener uing teh nu ngaran Kamileung. Da leres. Salira hiji Respatih anu memang gagah sakti mandraguna. Anu ngagem ajian buhun. Nah geuning apal. Sabab sejarah salira parantos aya kacepeng di kerajaan-kerajaan anu sanesna. Sabab jalmi anu nami Kamileung teh parantos ngarungkadkeun jagat ceuk paribasana, ceuk paripaosna, parantos ngenag-ngenag alam dunya.
sohorna nami salira teh parantos dugi kamana-mana. Kalabat ieu tiluan abdi Cimaktapura Jabang Aruna oge Bajul Pataro parantos terang karena nami salira tapi nami ayeuna abdi tepang salang salira. Uing mah jalma biasa teu boga naon-naon. Percaan Sun abdi anu memang ngalalana kausir ti hiji negara, ti hiji karajaan, ku alatan teu sapagodos teu sahate sareng karajaan. Nah kerajaan naon cing? Uing sugan we apal atuh. Eta kerajaan teh anu dirajaan ku Prabu Waringin Sungsang ti kerajaan Galahpasi. Di kerajaan Galahpasi? Walah jauhna keranan. Terang salira. Apal? Kerajaan maka bege di tatar Sunda, di tatar tanah Jawa mah apal. Punten. Abdi sanes hoyong gaduh jasa. Ieu istana teh kacida bisan megahna saur abdi ngalangkungan kerajaan-kerajaan anu parantos ku abdi katingali. Ka lebet kerajaan Galahpasi. Nah bener gitu. Memang leres. Lebar ieu istana lamun henteu dianggo kerajaan, lamun henteu dianggo pemerintahan. Jujur uing teh lain jalma pemerintahan, jalma bodoh uing nu teu ngarti kana masalah nu kitu sabenerna mah. Salira saleresna ngartos. Tapi tangtos kedah aya pendamping. Pami ieu punten pisan. Punten. Pami ieu dikersakeun jadi kerajaan. Salira atanapi ieu karaton jadi pemerintahan. Nah bade dicanak ka mana pemerintahan salira teh? Hanya tangtuna keur uing lamun tema ieu kerajaan ditakdirkeun jadi pemerintahan, jadi kerajaan anu sayaktina kerajaan dipingpin ku hiji raja tangtuna. Hayang uning mah nyaetana kerajaan anu saadil-adilna. Ulah dengdek topi, ulah berat sabelah dina ngadilkeun segala rupana. Sae salira ayeuna peryogi pendamping anu ngartos dina ngelola kerajaan tangtosna. Punten anu kasuhun. Sanes abdi bade ngabibisaani, sanes abdi bade ngaleulihan, bade mamatahan ngojae kamari. Kumaha pami abdi minang saraya? Maksudna minang saraya teh rek naon? Kumaha pamijisim abdi ngiling ngerola ieu kerajaan? Sebenarnya mah uing atoh, tapi uing teu boga keur ngagajina sabab uing di ieu kerajaan di ieu tempat teh memang can diayakeun duit. Perkawis eta bisa nuturkeun. Nu penting ayeuna tatanan kerajaanana kudu leres. Saha nu janten rajana, saha nu janten patihna, saha nu janten senopati, saha anu janten mantri-mantrina. Cenah kerajaan mah bejana cenah kudu diserba sakti euy. Milari jalma sakti memang gampil. Tapi lingali milari jalma anu sakti tur ngagaduhan hate anu memang sae kacida bisa sesahna. Keun perkawis eta pamisalira percanten kakula Martapura jeung Jabang Aruna oge ieu Rai Kula Bajul Pataro. Insyaallah ieu nagara bakal tiasa ngawasa ngelehkeun kerajaan-kerajaan anu tos langkung dipayun berdiri di tanah urang, di tanah Jawa khususna. Kalabat kerajaan tilas
jisim abdi aya nyaeta Galah Pasi. Uing rek nanya ka maneh tiluan. Lamun maneh cicing dia pi tempatan maneh hayang jadi naon? Teu langkung salira. Sanaos ceuk paribasana jisim abdi dijantenkeun ponggawa atanapi hulu balang oge. Naon teh ponggawa jeung hulu balang teh? Nasarua jeung hulu lelen tuh. Benten. Hulu lele manamina babence. Tiasa dicobek. Sedengkeun hulu balang mah anu tukang ngajaga dina gerbang. Naon bedana teh? Ya tangtos. Benten. Teu langkung salira bade ditempatkeun di mana ngan anu jelas jisim abdi hoyong nyobian ngakalan kumaha carana ngiring melihara ieu karajaan, ngiring ngabangun dina ieu karajaan. Syukur-syukur ieu karajaan teh jadi karajaan anu ageng nu tiasa diperhitungkeun ku karajaan-karajaan anu sanesna. Kalebet kerajaan Galah Pasi. Oh, kieu uing teu boga budak sabenerna mah ieu.